Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah bil sadaya wa syukur berangsamakeun ka Allah Subhanahu wa taala paling urang kagiatan kanggo midamel amal-amal kasayan. Mugi Allah Subhanahu wa taala maparin urang kagiatan kanggo nebihan padamelan-padamelan amalan-amalan anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu makna la haula wala quwata illa billah. Teu aya daya kanggo ngalaksanakeun kataatan. Wala quwata teu aya kakiatan kanggo midamel kasae. Illa billahil aliyyil azim, kecuali tajabi kalayan pitulung Allah. Kanggo urang mah sok nganggo pitulung kalayan pitulung Allah. Tapi kanggo ahli-ahli ma'rifat mah sanes kanggo kalayan pitulung kalayan Allah. Jadi ku Allah tos teu nganggo aling-aling deui. Urang mah ngangge pertolongan, nganggo itu nganggo ieu. Jadi nu hakikatna mah teh kedah teu aya, kedah langsung ka Gusti. Tapi tingkatan urang mah da ningali kana ieu. Jadi urang ayana kamampuan midamel amal teh ayana pertolongan Allah. Bahkan pertolongan Allah ge nu katinggal ku urang mah kedah nganggo wasilah. Naon bu wasilah teh? Perantara. Abdi tiasa nyarios ka kuping ku ibu. Coba lamun kieu. Ka kuping teh. Kan teh enak. Jadi tiasa ka kuping nganggo ieu. Seueur anu dilibatkeun ku urang dina setiap waktu dugina pertolongan Allah. Jadi Allah nu maparin urang tiasa nguping teh. Tetapi ternyata Allah ngagunakeun ngamanfaatkeun benda-benda ciptaan. Ibu sadaya tipayun urang ngaos amalan-amalan salat anu dilaksanakeun wenginya. Wengi naon wae anu atos sanes nu tos dipidamel ieu mah gua teu naroskeun teneng tampi raos. Henteu naroskeun tos dipidamel teh ieu mah tos kadugikeun amalan naon wae. Malam Jumaah, malam Jumaah atau malam Jumaah? Malam Kemis, tos malam naon deui? Atau sadayana meureunna atuh. Lancan kade can diamalkeun sadayana. Ai can diamalkeun sadayana mah wios, ngan ulah sadayana can diamalkeun.
can diamalkeun sadaya nama berarti tos aya nu dipidama sapali. Tapi lamun sadayana can diamalkeun deudeuhnya. Aduh, Pak Ustadna ti renge-renge nepi ka serap cikopi seep sabekong. Amalanna can aya nu diamalkeun. Ya pilih alasan nate wong imah tunut abi mah yang anu nuju cengar ayeuna urang pasikeun amalan paragi siang nya. Oke. Kete alasan nate raripuh cenah siang mah babacabakeun seur pidameleun wayah kumaha atuh. Urang aos lawenya hanapun kapidamel teuna niat azam yen urang bade ngidam nyuhunkeun tulung ka Allah supados Allah Subhanahu wa taala maparingan urang kakiatan kanggo amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'amadana min barakatihi. Faslun fi dzikri fadhaili sholawati fi ayyamil usbu'i wa layalihi. Pasal martelakeun tawa mitutur fadilah salat, fadilah pirang-pirang salat dina popoean saminggu, dina poe sapekan, dina dinten-dinten selama sapekan sareng wengian-wengian. Ieu teh kitab teh namina Al-Bunyah. Kitab Al-Bunyah anu diserat ku saha itu? Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teh madhabna teu samisen urang. Anjeunna mah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi urang kan sok diagungkeun pisan nya. Lamun tawasul tinu kematian pasti we disebut. Bahkan di urang seueur thariqah anu jumlahna bahkan terbanyak thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Aya thariqahna Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi sekalipun benten madhab sadayanya ieu mah kan nyanakna amalan-amalan pasunat. Kanggo abdi pribadi nya kunaon ieu dianggo jalaran dina amal fadilah mah ibu sadaya urang teh peryogi tunggul nu geus paeh ceuk kasarna. Sabab tunggul nu geus paeh mah moal sirungan deui, moal mengko, moal rungkad da geus cicing. Maksudna teh cecepengan urang teh jalmi nu tos ngantunkeun. Da jalmi nu tos ngantunkeun mah puguh nganilaina. Oh pupusna teh sae nya atos da moal gingsir deui nu tos maot mah leres teh. Kitu. Gimana anjeun arek manut sok manut kana tos ngantun gitu. Da ayeuna sok kumaha pinter, soleh, jalmi tapi resep keneh tuang leueut, hirup keneh, jumeneng keneh. Wah urang mah teu terang akhirna nya leres. Dina tungtungna naha anjeunna teh lupa ingatan, tiasa kena pikun. Dina akhir hayatna anjeunna teh berperilaku teu sae kan tiasa berubah. Sok kumaha ayeuna
terkenal kasolehanana tetep can maot mah can pasti. Nah ari Kangjeng Syekh mah tos disebatkeun tos ngantunkeun kalayan aya dina kamulyaan ya sareng busadaya teu mungkin anjeunna nyeratkeun sesuatu alak naon asal-asalan serat kos urang-urang manggi dina YouTube tulis. Nah, jadi dipilih ya kitab ku abdi kanggo amalan-amalan kumargi ayana katenangan, kepercayaan, keyakinan. Karena setiap anu diserat ku anjeunna pasti ku anjeunna dipertanggung jawab. Amma maja'a fi sholawatin nahari anapun perkara tanapi amalan anu datang dina pirang-pirang salat beurang pamin dalika diantarana marwa tanapi maruwiya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nyata amalan anu diriwayatkeun ti Abu Salamah. Tah ibu Abu Salamah teh salakina Ummu Salamah. Suamina Ummu Salamah. Saha Ummu Salamah teh istrina Rasulullah. Manya atuh cik berjadi bingung. Tanya Abu Salamah teh suamina Ummu Salamah. Ari Ummu Salamah teh termasuk di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiasa kitu nyakantenan tiasa. Jadi kawitanana Abu Salamah teh beristrikeun Ummu Salamah. Saatos terjadina perang Uhud, Abu Salamah teh ibu raraheut seueur raheutna teh. Nya di perang Uhud teh seueur menderita luka-luka uyeuna teh nyanak tatu anu seueur dugi ka ngantunkeun. Teu damang ngantunkeun. Nalika ngantunkeun Rasulullah SAW ngalayat ka Abu Salamah. Socana muka Abu Salamah teh ibu ditutupkeun ku Rasulullah. Teras didoakeun. Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, hapunten Abu Salamah. Teras wa nawir wa wasi qabrahu. Caangan lugakeun kuburna. Wahlub ahlahu fil ghabri. Sareng gentosan tanya keluargana anu langkung sae. Eta doa Rasul. Saat seep iddah Rasulullah SAW ngalamar Ummu. Dilamar ku Rasul saha nu nolaknya. Teu aya nu nolak kecuali Ummu Salamah. Ummu Salamah teh aliman dilamar ku Rasulullah. Alasanna naon ya Rasulullah abdi mah sepuh ngurang kali seueur yen janten ngaabotan ka salira. Gitu. Nah, tapi pada akhirnya Ummu Salamah nampi lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu Abu Salamah teh dikenal sebagai Abu Salamah. Nah, gaduh putra namina Salamah mungkin. Jadi terkenal ku putranya. Sapertos Abu Hafsah gelar kang Sayyidina Umar. Kunyah disebut.
Abu Salamah tisaha nabi hadis ieu teh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nyarios kieu. Qala Rasulullah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ka kaula. Ida kharajta min manzilika, di mana anjeun bade kaluar ti bumi anjeun, fasoli rakaataini. Nah, jadi di dieu teh bisa daya upami numutkeun terjemah letterleuk mah kieu, ida kharajta, di mana anjeun kaluar, geus kaluar, min manzilika ti imah anjeun, fasoli maka kudu salat rakaataini 2 rakaat. Yamna'anika, maka eta nu 2 rakaat teh bakal ngahalangan ka anjeun makhrajasu, kana peluang-peluang kaawenan, kana celah-celah kaawenan. Wa idza dakhalta ila manzilika, di mana anjeun lebet ka bumi anjeun, fasoli rakaataini, maka salat 2 rakaat. Yamna'anika madkhalasu, maka eta nu 2 rakaat oge bakal nyegah ka anjeun kana tempat-tempat asupna kaawenan. Gitu. Ieu teh sadaya upami urang bade angkat-angkatan, maksudna teh netepan sapar. Maka dihartoskeun teh sanes tos kaluar bade tapi kunaon diungkapkeun ku kecap kharajta, hartosna teh geus kaluar, hartosna antara bade nyaba sareng salat teh ulah aya rencana. Jadi badena teh lain enjing, lain isukan, pageto sanes. Bade angkat iraha ayeuna ye 15 menit deui, tas tos disiapkeun, nanaon tos disiapkeun, tinggal belenyeng kantun angkat, tah maka diungkapkeun teh kharajta. Jadi di mana anjeun rek cung, nah gitu bahasana, arek cung, rek tuang heula naon heula, tah jadi netepan sapar teh kitu ibu. Ulah kieu urang teh bade umrohan, bade angkat ti bumi teh cenah teh jam 8, salat sapar jam 7, tah eta teh henteu sae. Ibu salat naon? Netepan sapar heula. Geuning atuh nya ame salse sapar heula we, can ibak, can tuang. Jadi netepan sapar mah mun bade sarapan heula. Upami acuk tos disiapkeun, pokona mah kari-kari. Kitu nya, namanya netepan sapar. Bahkan saena mah tas teh tos dilaluan. Gitu. Acecanakan teh tos di luar, tah urang netepan heula sapar. Nah, tetapi misalnya netepan sapar teu kenging dilakukeun dina sabada subuh sareng sabada asar. Jadi mun nyanyabaan tos asar entong netepan sapar. Atanapi angkat-angkatan satos subuh. Naon margina? Sabada asar, sabada subuh dilarang salat kecuali anu aya sabab anu nyarengan atanapi sabab anu mayunan. Tapi lamun sabab anu nuturkeun teu kenging. Di sabab anu mayunan naon? Umpama ibu tos salat subuh wiridan 15 menit batal nya urang teh bobos, da wiridan teh panjang kene. Ya, tong ibu-ibu atuh bapak-bapak, nya ibu-ibu ge tiasa. Abdas lain urang teh nya. Abdas deui
tatos abdas teh kenging netepan 2 rakaat. Nah, netepan naon? Syukur wudu. Kunaon ibu netepan syukur wudu? Pan abi tos wudu. Jadi sababna salat geus tos terjadi sababna wudu maka salat. Gitu. Ba'da asar, ba'da subuh, kenging tos abdas urang netepan 2 rakaat. Sebab eta mah aya sebab anu mayuna. Terjadi gerhana matahari jam 4:30. Urang teh tos salat asar atanapi gerhana matahari jam 4. Maka diumumkan urang salat gerhana. Tarolatnan gerhana asar heula, gerhana heula, asar heula, asar mah jam 3 umpamanya. Netepan heula asar teh berjamaah, beres netepan asar, netepan gerhana. Karena naon ieu teh sarolat naon ieu teh? Sarolat gerhana. Nah, apan ieu nuju berarti sababna sedang berlangsung kenging. Tos asar ibu bade nyanyabaan. Duduk sholat cek si bapak teh. Ibu sholat naon? Sholat sapar. Nah, sholat sapar. Apan bade sapar? Saparna atas tacan. Teu acan kan namanya bade. Nah, eta mah teu kenging. Da sababna kapayunan. Gitu. Makana sholat sapar teu kenging dilakukeun dina 5 waktu. Anu dilarang ketika terbit matahari dugikeun ka naik nya kira satumbak. Nah, eta waktu dilarang. Jadi can naik kira satumbak mah can kenging netepan anu daya sabab teh. Maka sapar teu kenging. Nu kadua nalika manceran pisan 10 menit deui ka lohor, 15 menit deui ka lohor teu kenging netepan sapar. Ieu bade angkat-angkatan bade nyaba terang ieu teh 15 menit deui adan. Ya urang teh salat sapar. Tos lohor ame tinggal berangkat cek ibu teh teu kenging. Lohor heula. Nu katilu sabada salat asar dugikeun ka koneng panon poe teh koneng tah eta teh teu kenging salat sapar di dieu. Nu kaopatna pas surup panon poe nya pas bade magrib pisan lah 10 menit ka adzan magrib eta teu kenging urang netepan sapar. Nu kalimana sabada subuh dugi ka terbit matahari teh. Tadi na 5 waktu saja urang teu kenging netepan naon? Sapar. Janten ieu teh dianjurkeun setiap urang bade kaluar angkat-angkatan kecuali angkat-angkatanan dina waktu anu 5 terlarang salat teh. Nah, saat tos salat subuh urang hoyong kodo. Cik ibu ari kodo eta teh salat teh aya sababna teh? Nya aya pan ngaranna ge kodo. Berarti sababna teh urang kamari-kamari ninggalkeun salat. Berarti ninggalkeun salat heula kodo heula. Ninggalkeun salatna heula. Berarti eta mah aya sabab anu langkung tipayun terjadi. Berarti kenging ta teorina kedah kenging. Kecuali ngodoan tahun 2030. Abdi mah tahun 2030 sigana bakal rariweuh moal kaburu salat asar arek ayeuna salat asar. Rek ngodoan. Pan aya dongengna minggunya. Aya dongengna. Nini ceurik we ngahing-hing ngading diut si nini teh.
Ya, kapangi ku incuna, nek kunaon ceuri kos dak leutik. Yang permen mong memang lain. Geuning kunaon atuh? Nek teh ceurik sabab arek leungit arit. Mau ulang injuna teh. Arek leungit arit, aritna mana tah ieu? Atuh ceurikna ayeuna pangke mah bisi riweuh neangan. Mumpung salse ceurik heula ayeuna. Jadi lamun geus leungit mah moal kasih wercer, tapi ulah kitu. Leungitna acan, ceurikna geus der. Nya. Tah eta teh kitu. Tetiasa ngodoan anu teu acan kajadian. Tah jadi di antara netepan siang teh ya, di antara. Tapi can disebutkeun dintenna ieu mah umumnya umum. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fi sholati subhi, tentang salat subuh. Di Sayyidina Anas ngariwayatkeun ti Kangjeng Rasulullah dina salat subuh. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a saha jalmi anu abdas summa tawajjaha ilal masjidi lajeng miang ka masjid, ngabujeng ka masjid, tawajjah teh di dieu. Summa yusolli fi subihi as-sholata, lajeng netepan di eta masjid. Kana lahu bi kulli khotwatin hasanatun. Kana maka kabuktian aya lahu keur eta jalma bi kulli khotwatin dina satiap lengkahna teh hasanatun kasayan. Jadi khobar, jadi isim kana muakhornya. Wa maha anhu sayyi'atana. Wa muhiya anhu sayyi'atun. Sareng dihapus, dilebur ti dirina hiji kaawon. Wal hasanatu sareng ari hiji kasayan bi asyri amsalihah, bernilai 10 kali kasayan. Jadi sadayanya, tapi itu tugas pangberat-beratna ke seorang ibu ya. Pangberat-beratna kadua saatos narima daik dicandung teh ieu pangberat-beratna nu kahiji nyata narima dicandung. Satuju teh Bu? Teu cenah hampang jeung ieu. Tanu berat kadua teh jadi istri teh ieu ibu sadaya ngajurungkeun salaki ka masjid. Makana lamun carogena teh dijurungkeun geus hideung kudu numpang eta teh ngapoe. Kudu syukuran pisan. Mun caroge tarak teu kungsi di piwarang, angkat bae ka masjid. Berlanjut mah da seumur-umur tara di piwarang angkat bae ka masjid naon? Da tukang ngadang dosan masjid. Damel di masjid bae. Jadi berat ieu sami caroge ge abot ngagugahkeun ibu teh. Lamun dikantunkeun nuju netep dikantunkeun ka masjid. Tingali ibu teh ngaplek, waduh katingali pules pisan. Teh berat ibu ngahudangkeun teh. Ari ngaguyahkeun mah teu berat. Ya, guyahkeun we da teu berat. Ieu mah ngahudangkeun berat da urang ngasarekeun. Ya. Ya tergantung salirana oge cek ieu teh nya sabegeng-begeng lagi da anger euy anu keur sareng mah sok berat.
Jadi supaya henteu berat tong digugah ke buyah. Pami urang kumaha cek ibu teh atunya ari abdi caroge teh can hideung ka masjid. Can hideung ka masjid caroge teh. Ibu sadaya sing serius. Ka abdi sok aya anu ngenta cai, ngenta amalan kunaon pun lanceut teh aya wartos heureujeng nu sanes aya anu nyuhunkeun cai kitu. Tapi can aya anu nyuhunkeun cai, posetkeun cai gitu. Naon si bapak teh ame daek ka masjid nepi ka ayeuna alhamdulillah can aya. Can. Tapi mudah-mudahan emang sadayana ibu-ibu nu pangaosan emang bahagia bapak-bapak nanya kemarin sih. Tampilah bilitis manten. Bismillah. Lihat kan? Kopi espresso. Ada bentennya. Pedo. Nah, ibu-ibu sadaya. Jadi tahapan anak kumaha tuh urang teh. Da caroge urang teh kudu nungtun urang kata di akhirat. Kumaha supaya bisa nungtun urang? Jurungkeun heula. Meh ti heula. Ulah ditiheulaan. Mun tiheulaan mah engke urang capek ngagugusur. Jurungkeun heula. Kumaha? Kudu'a. Jadi upami tahapan numutkeun Tuan Guru Syekh Ahmad Bakhit, tahapan dakwah teh nu kahiji teh doa. Gitu. Sanes nyarios heula doa. Doa heula. Kangjeng Rasul ge bade perang Badar sateu acan prak perang teh ngadoa heula. Untuk kena-kena, wah perang urang mah melaan agama Allah, pasti dibantuan teu kudu mental. Untuk kitu ternyata. Cacakan Rasul pengiringna para sahabat nu diperjuangkeunna estuning Allah agama Gusti Allah teu ngarep nu lain-lain tetapi ternyata ngadoana Rasulullah dugi ka kabobohan Bu ngadoa sasaepan ngadoana dugi ke bahasan teh ya Allah saupami ieu pasukan dialehkeun teu dimenangkeun ku salira ayeuna maka salira moal aya nu nyembah di muka bumi salamina bahasana dugi eta saking kunaon keukeuh saking ku hayang dibantuan teh Nabi. Nah urang penting teu caroge urang. Tong frustasi. Si bapa mah burat batu. Urang mah asal penting mah di napakahan lahir we baik salat rek henteu. Berarti ibu teh istri nu deleka. Itu. Deleka urang terus we doa. Tapi nepi ka maot can bae ka masjid doakeun sing kenging ampunan da meureun aya syahadatna aya. Gitu. Usai urang mah. Ai nya mah nya acara oge. Nah, jadi doakeun heula sadaya. Kumaha ngadoakeun asa teh kapolah we. Sedekah mesti ya bisa sedekah misal ke ka masjid. Maca Yasin ya Allah abdi bade maca Yasin nu lepatna hoyong dihapunten anu saena abdi mah hoyong manyuhkeun sanes ieu mah Yasin ieu mah hoyong pun lanceuk karasa ka masjid depan berjamaah. Asa teh kapolah we sagala. Arek angkat pangaosan ibu teh hoream ya Allah bismillah abdi teh nuju hoream ade maksakeun mudah-mudahan abdi maksakeun ka pangaosan sing upami ditampi ku salira ieu abdi maksakeun karena salira hoyong ditampi ganjaranana hoyong dijadikeun caroge abdi kersa angkat ka masjid. Ka kitu ibu nu nyaan mah asa galah we fokuskeun ka dinya ari ka dinya. Tah cirining urang nyaha ka caroge. Nah, salaki urang oge sok di bangunan jadi pemborong ibu.
ditawar borongan, dihitung, kenaon urang tadi na otakna teh. Kumaha supaya aya bawaeun setorkeun ka urang ka istrina. Nabongkaran teh aya keramik aralus kapikiran. Pamajikan ieu WC-na candi keramik. Diakutan ibu. Melaan urang teh sagala. Henteu sarupa engke ge aya bayaran leuwihna lain. Sagala-gala teh kapikiran keur kalemur keur urang. Ibu teu mikiran caroge, modana naon teu saimbang. Ya. Jadi sok urang. Ya tapi masieun caroge resep ka masjid teh. Jadi mau usaha engke teh. Tuh amun urang sebagai istri sieun caroge betah di masjid ya eta mah ke ngahijina jeung kedeng permoni atuh sa pamajikanana togog wejo mantri. Kadenya moal ngarugelkeun Allah nya. Urang dikantunkeun sabaraha jam caroge di masjid. Insyaallah ku Allah digentosan derejengan salamina di akhirat di surgana Allah Subhanahu wa taala. Ngarang sanes atuh pan aya dina Quran gitu. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah aya kadinya aya anu wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, anapun jalmi anu diparinkeun kitab amal kana panangan kanan, maka eta jalmi teh pasti mayunan perhitungan anu gampang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura jeung bakal dibalikeun ka keluargana sukacita. Jadi bakal dikempalkeun sareng keluarga. Nah, tapi sateuacanan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, anapun jalmi anu dipasikeun buku catatan amal kana punggung balak. Fasaufa yad'u subura, maka bakal datang penyesalan, tangisan penyesal. Wa yasla sa'ira, bakal lebet kana neraka sa'ir. Nah, innahu kana fi ahlihi masrura, dakeur di dunyana hayang lelegetan we mung pipisahan jeung keluarga teh. Mung tinggalkeun sajam 2 jam atawa menit, samenit 2 menit ka masjid teh. Bapana ka mana kamu? Nu sieun mama sorangan di imah. Pan eta TV 30 in, aya jurig mah bikeun we TV. Dina mah kitu. Jadi alim berpisah karena Allah. Ya jauhan siga jamaah huruj mah nya 3 poe unggal bulan. 40 poe tiap tahun, 4 bulan saumur hirup. Dipisah karena Allah, lain rek dagang, lain rek neangan kauntungan. Tah eta sadayanya. Di mana dalilna? 3 hari tiap bulan, 40 hari setahun. Eta mah sami sareng urang nyakolakeun budak SD 6 tahun. Tong neangan dalil nu wajibna mah neangan ilmuna nu kudu aya dalilna mah. Anapun eta mah tartib. Itu mun teu tartib mah meunang ijazah. Ngilueun sakola tahun 2 tahun SD 5 tahun eureun meunang ilmu mah kengeng ulang nya ilmu dugi ka kelas 5 bahkan kelas genep ge ngiringan pas ujian akhir alim teu ngiringan nya ilmu mah tetep kengeng dugi ka kelas genep bahkan juara wae ngan teu ngiring ujian kengeng ijazah mah moal atuh.
Tah ari teu tartib teh kitu. Ya, jadi pamit tartib 3 hari tiap bulan. Dakwah mah dakwah sih abdi gitu. Ieu ka itu geuning ka dieu tapi teu tartib kitu. Nya teu meunang ijazah. Menang amplop we. Tapi lamun 3 hari cul bener-bener istri. Jadi 3 hari teh bu kieu ya kade kana terang tartibna nya. Da ku abi dipelajari. Lamun abi keluar 3 hari tinu sabulan teh tartibna teh kieu. Teu kenging dina emutan teh rek ngadoa ieu boga sawah yang laku. Teu kenging dina niat oge niat rek momean agama diri jeung keluarga jeung umat sadayana alam. Kedah kitu. Rek bari nagih da ayeuna anu boga hutang ngiring kaluar 3 hari teu kenging. Teu kenging nyelap dunia saeutik oge. Nujuk huruj 3 hari teh. Nu diemutan salat tambah sae, tambah ilmu, tambah amal. Kitu Bu sadaya. Pami ningali perkara-perkara anu sifatna menarik duniawi pengkolkeun langsung ka akhirat. Eta salami 3 hari teh teu kenging mikir dunia, teu kenging ningali dunia. Teu kenging meminta dunia. Kamu ngajual agama kamu dunia. Nu 3 hari eta teh. Bagian masak abi nya. Bagian masak. Balanya ka pasar, Bu. Nu 3 hari teh nya ieu keur khuruj. Balanya ka pasar. Mesa daging, mang daging sabaraha? Daging nama 14 Pak Ustad. Upami karawat kerewet mah nya 80, tulang 70. Entos we eta dagingna nya 11. Panabi teh nuju keluar ieu teh di masjid anu. Tah eta teh ngajual agama keur daging. Jadi urang teh ngabejakeun aktivitas keagamaan supaya bersimpati penjual sehingga nurunkeun harga teu kenging. Teu kenging. Kecuali anjeunna naros, usah nuju keluarnya. Tanya jujur we, tos pondok entong muhun abdi teh genepan mangkane ieu teh anu masihan bakal sapalin teu sadayana. Eta mah minta daging deui wae adi kitu. Tah eta teh ngajual agama kitu. Teu kenging nya. Teu kenging. Tah ibu mun kagiatan muludan naon kitu nya. Balanya teh nawarna teh ieu teh atuh mirahkeun atuh da imah kanggo muludan. Teu kenging eta teh. Teu kenging. Jual meuli mah nu biasa we nu lempeng. Tong dicampuran make agama. Koin we koin, rupiah. Itu. Tah ibu sadaya, dina salami 3 hari teh kitu bepleng mikiran agama. Kenging teh mikiran keluarga mangga. Mantong ngadua cageurna. Ya Allah pun bojo nuju teh damang teh. Tah eta teh berarti mikiran dunia kana keneh. Naon atuh nu remutan ya Allah, keluarga abdi amalanana ya Allah, yang sing ningkat. Kayakinana hoyong tabih kiat. Kitu salami 3 hari teh tah pameget teh di luar teh. Teh huruj fisabilillah teh kitu tartibna teh. Ngaliwat abdi teh ka dieu aya tugas misalnya teh kedah nepangan seseorang. Ngalangkung ka tah ningali sunan bumi ge teu kenging. Lu itu si Umi nya jingjing arit. Tah teu meunang eta teh. Teu meunang. Ideal. Nah, eta teh nya ideal. Nah, di 100% keun 3 poe teh Allah. Itu. Supaya naon make 3 hari? Apa aya dina Quran? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sahaja mah anu mawa hiji kahadean hak dipeunteun 10 kalina. Tuh. Jadi lamun caroge urang mikiran agama full salami 3 dinten lamun kali 10 jadi dinilai sabaraha? 30 dinten, ari 30 dinten mah sabulan teh. Seolah-olah sabulan teh salakieuan teh teu ka sawah, teu ka pasar, teu ka bangunan, mikiran agama salila sabulan berarti hirupna teh 30 poe keur agama.
berarti sesuai jeung tugas ti dituna ti ajalina yen urang teh dikadunyakeun keur ibadah ka Gusti. Tah kitu maksudna teh supaya urang teh dinilai nyumponan tugas ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sareng aing teh nyieun jelema jeung jin kecuali keur ibadah, lain keur tanur ngaramet, maraban hayam, maraban domba, lain keur ibadah. Nah, tapi pan urang teh ibadah teh aya kalumana, takwa Allah teh dibere pangaresep, dipoekan ke akhirat sehingga bisa gumujeng, bisa nyebut cikopi enak. Da lamun urang teu dipoekan ke akhirat mah da moal aya cikopi ngeunah atuh moal aya hari-hari aduh meuni enak ieu hari ieu meuni cerah moal kitu ibu lamun urang teh teu dipoekan ka akhirat teu ditutup bahwa teh akhirat teh ngemplong katingali ibu moal anu seuri moal saur saha lain ngarang abdi mah teu wantun ieu teh ngobrol agama sur ka jeung Rasul. Lau ta'lamuna ma alimtu la baqaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Mun aranjeun nyaho jiga kuring. Teu Rasul. Anjeun teh loba ceurik daripada seurik. Ai urang boro-boro di tempat hiburan, di urang mah di tempat ngaji ge hayang loba seurik. Menang Ustaz eta. Jeceng gitu. Jeceng ti assalamualaikum bika assalamualaikum teh wapi seurian setik-etik acan tong dionang deui. Rek ngaji teh urang masih kena kudu hiburan. Nya. Puguh keur hiburan. Tah ieu sadaya. Jadi eta mah tartib unggul nya. Jadi lain syariat 3 hari nama ngan lain berarti lepas dinu syariat nu tadi teh. Cek syariatna tugas urang ka dunia teh ibadah, tapi kan kudu tuang, kan kudu puleung. Tah, maka eta teh di-cover fokuskeun salami 3 dinten kaluar fisabilillah. Bobona diatur supaya sesuai sunnah, tuang lagi sesuai sunnah, ngaleutna sesuai petunjuk Rasul. Puguh aing ngobrolna nanaon eta teh aya tartib-tartibna. Nah, salami 3 dinten 72 jam. Maka diharapkeun 72 jam ieu teh dinilai kali 10 jadi 720 jam ya 30 hari teh. Timpah deui ke 40 hari kali 10 jadi sabaraha Bu? 400 hari sataun 360 mah katutupnya. Atutup aya langkung mana? Tah eta. Jadi ku kaluar 40 hari teh seperti urang teh boga umur 2 kali. Tadi katutup ku 3 hari, nah katutup ku 40 hari. Malam Jumaah ti asar dugikeun ka isyraq, luangkeun deui unggal pekan. Sami eta ge nutup kana jam dina saminggu. Tuh, jadi ku 3 hari dinu sabulan, asar isyraq dina setiap pekan, 40 hari dina sataun, tos boga umur 3 kali lamun 50 tahun teh mah seperti 150 tahun ibadah hukum. Gitu. Tambah we 4 sasi, nah, seolah-olah 200 tahun dianggo ibadah unggul. Upami anu taat, tertib gitu. Tah ijazahna teh nya. Jadi teu asal-asalan sanes karang-karangan aya landasanna. Kan soal mana dalil? Pasti-pastian dalil anggar we da hoream betah keneh nyodo mah abdi oge aslina daripada 3 poe kaluar Pak berat. Teu abi mah can tiasa. Nu sanes mah subhanallah. Mudah-mudahan ditampi ku Allah. Ayeuna teh bisa daya bade mayunan hajat doa bersama ya tabligh akbar doa bersama di Lampung jamaah tabligh teh.
kaping 28 30. Mudah-mudahan hadir di perjalanan anak dilancarkan, diselamatkan. Ke di Lampungna kenging pengajaran anu sae anu manfaat teraseur jami-jami anu ngaluangkeun waktos kamu agama. Urang teh tos terlalu seueur jalmi teh ngaluangkeun waktu kamu dunia mah tos kedah dipiwarang mah hararideng. Hayam oge isuk-isuk geus cacakat teh nya. Naon sabab karasa lapar mah da ari kurang iman mah teu karasa. Jeung tara anu ngabejahan didinya keturunnya iman. Nah, salat paneuri wae. Aya mah wani kitu, Bu. Moal tong batur keluarga ge moal. Maka urang kedah duh ieu teh ngojot kieu ye tahajud kur 2 rakaat, 4 rakaat, duha kaliwat iman. Pasti iman eta teh masalahna. Pasti iman masalahnya lain masalah ekonomi. Udah gara-gara loba hutang itu kamari ge loba duit sarua. Itu nya. Nah, ini masalahnya ini. Ibu-ibu sadaya tadi natepan naon tadi teh natepan sampai Fa'idha sholla suman sorofa inda tulu'i syamsi kataballahu lahu bikulli sya'ratin fi jasadi hasanatun. Di mana jalmi netepan subuh kaluar teh tos biji panon poe, maka eta jalmi teh hak nampi kasayan anu jumlahna teh sajumlah rambut dina seluruh tubuhna. Ya. Jadi kamu mencaroge ibu teh rambutna ikal nya kumis segede gagang telepon, janggot jemet, bulu dada rampak, bulu eta gitu, bulu bitis caprik. Wah ibu eta bapana tong waka keluar di masjid can biji panon poe. Nah kitu itu tah bapak teh keluar mun tos salat subuh keluar biji panon poe mah bapak teh gaduh ka saya sajumlah rambut teh aya dina salira bapak kitunya mah aslina. Aduh insyaallah ieu mah kumaha apaan aya naon di masjid nah kitu hoyak ke karak balik. Aduh ya mending ngadukung pisan teh. Biasa ge atuh ngopi bareng isuk-isuk teh kewe di surga lah ngopi nya keun we aya mah urang ngopi ieu lah saroge di masjid teu masjid teh abong masjidnya tempat salat we kecok-kecok leos komain masjid abdi mah cerang jadi loba tamu Bu. Sabab loba tamu pribumi ke kabawakeun ku saya mah. Allah Akbar. Udah saya mah pan likum-likum leos da aya tujuan da pribumi ge ngilu ngajeng. Aduh ya. Tapi amun ka masjid-masjidnya teu can seueur masjid nu ditepangan ku abdi teh sadaya. Tapi masya Allahnya kuncina nu tos disimpulkan ku abdi lamun jamaah hoyong seueur di hiji masjid nu kahiji salabar ngadaguan saatos adzan nu kaduana baretah saatos salam kitu insyaallah eta masjid teh bakal rame. Ai di masjid urang mah ciherang sesah itu teh Bu bade ngantosan lami ieu nya jamaah teh can sumping wae rek diantosan saya mah pan ngarurusuh komat di heulaan lain manehna nu adan oge komat teh maling
geus aya nu salat sunat mong we qomat saya mah teh sok aya nu wantunan kitu. Padahal man adzana fal yuqim sa Rasulullah. Saha nu adan eta nu qomat teu sembarangan. Manya nu adan di masjid nu qomat di imah. Itu pantes-pantes. Ya nu adan si A nu qomat si B teh teu sae. Tapi dapan kitu teh seur keneh teh apa? Disangkana teh menang we. Nah, lajeng ieu sadayanya. Wan qalaba bi hajjatin mabruratin sareng uih nyanak haji mabrur ibu. Sinya ibu punten anu gaduh acis daftar haji kudu ngantosan 15 tahun tah manu yang Pak Amas pun Bapak tos daftar abdi oge mantosan teh 15 tahun Ma Iyam almarhumah Allahu yarham anjeunna kan teu tiasa padahal urang nu teu gaduh acis bisa tiap dinten kenging ganjaran haji mabrur. Kumaha carana? Di subuh tong ingkah tina pangsolatan dugikeun ka netepan 2 rakaat isyraq. Sabaraha lami teh Pak Ustaz sajam setengah pas. Sajam setengah eta teh. Jadi ti adzan hitung we sajam setengah, salat teh sajam setengah teh 2 rakaat. Tos sakitu. Sok ibu sadaya sajam setengah ganjaran haji mabrur dipasihkeun ku Allah. Mun hayang ganjaran mah tapi mun hayang gelar mah hese kudu pasesedek papanasan kudu mayar kudu ngantosan daftar nalami. Tapi lamun urang tujuanana pahala seueur cara ya pinten tiasa. Salat subuh berjamaah, zikir ka Allah dugi ka terbit matahari. Terdikirna teh naon wae anaon we zikir mah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula istighfar. Zikir pokona mah nyambung emut urang ka Gusti Allah eta zikir atosna zikir teh sadar ka Gusti Allah. Nah arek sadar kana kawasana, sadar kana kabageuranana, sadar kana galakna. Curi ke astagfirullahaladzim, astagfirullah ngabayangkeun narakana mangga eta ge zikir keneh. Sadar urang teh yen Allah teh nu geus ngayakeun urang tina teu aya eta ge sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabayang urangnya tinu taneuh jadi jalmi Bu. Kumaha mun Allah tinu taneuh dijadikeun kloset. Pan kloset kitu tina taneuhnya. Sok saha nu nakdirkeun ibu teh jadi kloset. Allah Bu. Alhamdulillah kabayang cek ibu teh. Lamun abdi jadi kloset, leuheung lamun dijadikeun kloset di kamar baragi micen istri kumaha mun dijadikeun kloset di tempat micen pameget. Pan urang. So, ya. Saha atuh taneuh ieu dijadikeun kloset, taneuh dijadikeun kenteng. Taneuh urang jadikeun urang. Urang teh muji teh enjing ti subuh teh ngemutan eta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gusti abdi teh di Ciherang hirupkeun teh coba mun di pedalaman Asmat meureun can boga calana jero. Eta nu di Asmat kenging ngadamel saha? Kenging nyiptakeun Allah. Ieu sanes produk Amerika urang Asmat. Itu ciptaan Allah. Ya. Maka urang teh seueur pisan nu kudu disyukuri. Jadi zikir ka Allah teh emut nikmatna.
emut siksana, tuhnya emut ancamanana, emut janjina, tuh emut kanu kasayan utos katampi, sami dikir. Atanapi ngabayangkeun perkara-perkara anu dipikahoyong kurang moal kalaksana kecuali ku Kanyaha Gusti ngadoa berarti eta mah. Ya Allah abdi teh hoyong anu, ya Allah abdi teh hoyong mangga eta oge dikir ka Gusti Allah. Zahirna urang hayang benda-benda duniawi tapi roh urang mah ngayakinkeun eta sakabeh benda anu cenah murah jeung mahal moal bisa kapimilih kecuali mun dibikeun ku Gusti. Nah, jadi kira eta teh sadar pan seueur jalmi anu teu sadar kitu nya. Ah, murah eta mah cincai isukan ku saya dibelikeun. Ede rek ini teh jetruk teh tulus ini teh nya. Nya ge loba duit kalau ka rumah sakit jadi we teh kabeuli. Sanajan murah. Tah, teu bisa urang mah perkara murah, perkara mahal sami ya, moal datang kecuali ku Gusti Allah. Nah, lajeng ibu sadaya pain jalasa maka lamun calik eta jalmi hatta yarka'a dugikeun kana tepan heula kataballahu ta'ala maka Allah nyatetkeun lahu keur eta jalmi di kulli jalsatin setiap calik-calikna eta teh alfai alfahasanatin 2000 cik ibu aya 2000 sabaraha ku bahasa Ciherang aya 1000 ibu mah apalna kakarek nepi ka 100.000 nya da boga duit lagi lembaranana kakarek nepi ka 5.000 nyaho eta mah cek ibu teh 10.000 sidik eta mah baso tah maka teh uning. Nah 20.000 50.000 100 nah lamun 800.000 apal bu apa tapi lamun 1.000 1 juta jadi lamun 2.000 2 juta hasil mereka bingung raraban 10 oge komo raraban 7 cik ibu raraban 7 kali 7 dicokot genep sabaraha 7 atuh bu 7 kali 7 dicokot genep 7 kali 7 dicanak genep sabar hiji hijinya 7 kali hiji mah 7 sebo mah apa siapa gitu 7 kali 7 dicanak genep lain 7 kali 7 kakerek dicanak genep untuk itu dah 7 kali 7 dicanak genepnya 7 dicanak genep heula hiji da moal merenu hese abi mah tuh daripada 48 dicokot genep jadi 43 tanggal eta menghitungna si ibu matematikana ya tinggalin. Nah jadi upami calik tadi tehnya ti subuh dikir dugi ka bijia panon poe teh naik satumbak eta teh sajam setengah netepan we 2 rakaat terus kenging ngaji mabrur ganjaran sabulu-bulu tuhnya ditambah deui naon cenah 2 juta kasayan. Masya Allahnya. Tah lajeng sekedap biasanya 7 menit deh, nanti jam 3 pas antar pada saat. Ayeuna amalan dinten Ahad lagunya. Fi dzikri sholati yaumil Ahad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla yaumal Ahad arba'a raka'atin
yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab wa amana rasulu marratan kataballahu ta'ala lahu bi adadi kulli nasraniyyin wa nasraniyatin hasanat wa atahu sawaba nabiyyin wa katabalahu hajatin wa katabalahu wa kutiba lahu hajatun wa umratun. Wa kutiba lahu bi kulli raka'atin alfu salatin suma'atallahu aqtahullahu ta'ala fil jannati bi kulli harfin madinatan min miskin adbaro. Oh masya Allah, misalnya sajami anu netepan dinten ahad 4 rakaat kunga rakaatna ngaos surat al-fatihah sareng amanah rasulu anu 2 rakaat 2 ayat terakhir surat al-baqarah nya. Nah, amanah rasul mah arapal iku kan sok aya dina tahlil. Amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sawangsulan eta teh maka ibu teh gaduh ganjaran kasayan sajumlah jelma-jelma nu beragama Nasrani. Oh, ibu seueur keneh Nasrani jeung Islam. Seueur keneh Nasrani. Jadi sajumlah nu Nasrani pamaget istri ka urang menang ganjaran kasayan. Nu Nasrani 7 miliar kasayan. Itu. Wa tau sawaba nabiyyin dipaparin ganjaran seorang nabi. Ya, dituliskeun haji umroh. Dicatatkan setiap rakaatna 1000 salat dianggapna. Tuluy Allah bakal maparinkeun engke di surga setiap hurufna teh hiji kota tina misik adfar. Masya Allah sadayanya. Entong kieu maknya di antara cirina hadis maudhu teh nyaeta amal teu pira ganjaran lahuta. Eta teh salah. Nu kitu teh. Ibu sadaya, ari nu rek ngaganyar teh saha? Allah. Ari Allah miskin beunghar. Ari Allah cedit atawa berehan. Nya nu berehan nya beunghar karep atuh moal kaukur ku urang nu koret bari teu boga. Urang mah ngukur amal Allah diukur ku otak kurang, ya salah. Da Allah oge lamun nyiksa moal kaukur ku emutan urang. Manya jelema pira ge dosa kitu muli ditampol sirahna. Ya Allah nu mulia nu dihina ge lain jelema. Itu urang nalipak jalma biasa yang nalipak putra Prabowo akibatnya sabi moal. Ya moal atuh. Da beda dina strata sosial. Komo deui urang ngarempak larangan Gusti Allah. Nya kitu deui dinu ngadama kataat. Ketika urang midamel salat ieu keur saha? Keur Allah. Nu rek gajarna Allah tong mempermasalahkeun ageungna ganjaran. Langkung ti kitu ge da Allah mah kawas. Nu penting kenging ridona. Gitu. Ieu mah disebutkeun teh meh aya kaukur ku urang. Ame kaemutan, ame orang teh jadi hoyong itu. Nah, nya jadi ieu amalan dinten Ahad.
Jam sabaraha Pak Ustad eta teh midamelna tos lohor memeh lohor tos asa satajan asar di dieu dipidamelna dinten Ahad. Jadi tong dibatasi ku urangnya bade tos lohor nu penting ulah dina nu haram teh ya. Ulah tos asar, ulah 10 menit di kalohornya itu. Jam salapan. Jam salapan mah abi mah nuju leledokan nya entong. Kayaknya lari tos rine. Itu. Mun tiap rakaat gitu. Maos nanten 4 rakaatna sami ungar-ungar rakaat nya Fatihah sareng amanah Rasul dugikeun ka pangsurna alal qaumil kafirin. Sementawis nya urang tunda heula azam Kamis payun urang sambung deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paring urang yuswa kesehatan oge Al-Fatihah kamata himas sareng teu daramang umumna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.